dari Pangeran Mahenu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ay Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Cuk. Nuhun. Paingan cek hariringnya cu. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha wening. Haleuang nu maha wenang. Cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh aja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupay pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup. Nu mawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona lempeng jeung maha konstitusi. Abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupay. Komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang. Sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat. Ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari Pangeran Mahenu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ay Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih
kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat derajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun ana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa eta kejadian teh spektakuler. Laduni cu. Nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rop-rop aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong ngolongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeun anak di masjid kayak gitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atau mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain cek lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna cek urang kaler teh mah nyaeta lifelong education
long life education. Jadi sepanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge ua mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan dunia akhirat lahir batin dan jajuk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung di beda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicing na wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing numawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeudeuh jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah kusaha eta manuk tapi kasang tukangna didinya aya Rahman Rahim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nyaucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising nah kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moal rugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cu asal urangna mikir nya cu mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh sing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran
pinuhku pengabdian mapan moal jauh tina pitulung ya cu hartina kaang-angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang ya cu cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu menang ulah nepak dada teh ya ya cu urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh gua minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun di bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teh mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh tak iya meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara